يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا صل ربي على الهدي وشيعته وصحبه والطيبين قد نشروا وجاهدوا وهم في الله واجتهدوا وأجروا وله وقد نصروا. Bismillahirrahmanirrahim. Atasi'u ari anu kasalaban dina rukun salat as-sujudu eta sujud al-ashiru ari anu kasapuluh dina rukun salat at-tumaninatu eta tumaninah bihi dina sujud. Beres kamari urang meninggalkan rukun salat nomor ka-8 nyaeta tumaninah dina i'tidal, ka-7 nyaeta i'tidal, ka-8 tumaninah dina i'tidal. Beres kamari bab i'tidal. Masih meninggalkan tentang rukun salat nyaeta nomor ka-8 as-sujud. Bi'tidalika minar ruku' sumasjudu mukabbiran ghairu rafi al-yadaini. Sabada beres urang tina i'tidal tuluy sujud ngan maca takbir disebut takbir intikal tapi teu disunatkeun ngangkat leureun. Sabab sunat ngangkat leureun dina salat mah ngan 4 tempat. Hiji dina takbiratul ihram, kadua dina rek ruku, katilu dina i'tidal, kaopat dina cengkat tasahud awal. Di luar eta teu disunatkeun ngangkat leungeun. Maka sabana urang i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu seperti yang kamari beres min ussamawati wa min ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, Allah teu disunatkeun ngangkat naon? Ngangkat leungeun tatkala urang rek naon? Sujud. Ya, ngaos takbir mah kaya takbir setiap ieu teh disebutna takbir intiqal. Ngaran intiqal teh pamisah antara hiji rukun jeung rukun nu lainna. Kunaon dina salat setiap hal eta diaosan ku takbir ngingetan bahwa urang teh keur menghadap ka Allah. Maka ku seueur ngucapkeun takbir teh secara tidak langsung ngingetan urang teh keur salat. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Dina sarokaat sabaraha takbir? Obat. Eta ngingetan ka urang bisi hate ieu naon lali dina keur salat maka diingetan ku kalimah takbir. Maka beres urang naon tina ruku tina naon tina i'tidal tuluy sujud kalayan ngucapkeun takbir tapi teu disunatkeun ngangkat leungeun. Allahu akbar sujud. Rukun kasalapan teh sujud kan. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kan Allah taala meninggalkeun dina surah Al-Hajj jalma-jalma nu ariman irkamu kudu raruku anjeun wasjudu jeung sujud anjeun wa'budu rabbakum jeung kudu ibadah ka pangeran aranjeun kabeh. Nah, eta tiasa ngajantenkeun hiji dalil argumen kana wajibna sujud dina keur salat. Kade proses dina sujud dan hari sujud teh ngabogaan anggota aya 7 anggota sujud teh. Hiji tarang, kadua
dua dampal panangan, katilu kaopat naon, tuhur kalima kagenep ramo dampal sampean. Eta anggota nu 7 teh kudu kabeh kade kalakukeun. Jadi ada pertanyaan, nu boleh sujud nu bener, anu anggota naon anggota sujud eta bener aya dina tempatna eta sujud nu bener. Tah loba kapecat teh dina palebah sampean. Dina sampean terkadang mah ketang dina tarang teh kan sujud kunaon ku tarang lain ku irung. Masih kasih dewala pada irung mancung tetepi kana naon. Sieun kana taneuh teh sakara tepi teu sah eta. Teu sah eta. Sujudna sabab anggota sujudna teu naon teu aya eta. Oge kada kopea. Maka kopiah teh make kopiah teh kabagi 3. Cek Mang Manor mah. Aya nu kahareukeun ieu mereka ulman gitu. Baheula makan asep mah. Ieu oke. Ek salat teh yekeun. Tarang urang sing aya. Direk gapleh, gapleh yekeun. Rek ludo ieu oke kopiah. Sing beda pakai kopiah ludo cigarek salat rek salat cigarek oke kahade tah bisi aya naon anggota sujud kehalangan tarang kehalangan ima kusorban kepuy misalnya itu beunang atawa aya buuk nu larumbai gitu. Walau syaratan wahidatan sok sanajan ngan salamar buuk teu sah. Banyak gitu. Itu di kopiah kana sujudan teu sah. Dak diantawis fungsina. Peci teh lain naon lain gagayahan hungkul. Keur eta teh hilang waruah teu di kopiah gitu. Hilang waruah. Ieu kalau urang sing bener make kopiah gitu. Ikir salat mah gitu nya diangkat gitu. Jadi sujudnya kunaon kutarang. Posisi pandangan meneran kana naon? Kana cepil urang gitu. Tuluy siramona ramo dampal naon sampean ditilepkeun. Sabab eta teh termasuk anggota sujud. Oke, contohkeun kieu. Oh, iya. Nah, eta mah kopiah rek apel kamar kasih ambar. Bos, ini kasih ambar ya, bejakeun ka wawan ya. Nah, kopiah lah sing bener. Kopiah rek salat. Tadi itu atuh malikna. Hiji, nah gitu. Posisi pandangan malebahan kana naon? Kana cepil lah. Posisina teu kudu direbalkeun. Ieu na we. Tong dirapetkeun nih. Sai ieu na we saimkana urang. Posisi pandangan. Gitu. Nah, itu. Ayo sujud. Kadua posisi ieu, malik atuh kieu. Ade euna malikna. Tah, ngeus sisinya mah Tadi itu mana? Tina sampean seueur kajantenan teh. Nah. Ieu teh sing nilap minimal jami'a teh, jami'a asobi'a, ai jami'a teh kumpul kabeh sakabeh ramona. Nu disebut jama teh nyaeta minimal 3. Berarti lamun jempolna hungkul nu kieu na teh, ieu na mah kalaluan. Teh teh kaasup teh sah gitu. Tah nu saena mah kabeh gitu. Cenah raromeheun nyeri sok we asal aya leuwih ti 3 we pokona mah. Anu nilep kituna teh gitu, nu nilepna teh. Beda
ketika sujud kieu jeung sujud esok aya nu nangtung kieu atawa kieu kade teu sah ieu lamun urang manggihan kieu maka kudu dibenerkeun ku urang arek ari geus dibejaan mah arek nurut arek teh selain urusan urang kan lamun urang apa ningali nu kieu misalkan ningali nu kieu ieu teh batal cek urang teh gitu kieu teh sabab anggota sujud teh aya gitu geus bejaan ku urang tapi secara bawa di harupeun umum itu mangga demang namanya teh asa kitu kumaha secara baik geus ditepikeun mah arek diturutan rek itu geus lain urusan urang gitu kewajiban urang mah mere nyaho ngamenerkeun ngan lamun teu kitu urang kabawa dosana berarti urang sarua jeung ngantepkeun jalma salah dina salat ku urang diantepkeun gitu lamun urang teu wani bebeja kanu kira-kira wani misalkeun siar behek salatna kitu tapi urang teh rada segan geus eta teh gitu kan urang apal gitu cicing sih teh nah nu bener mah kieu nah gitu tah ieu teh teu sawiah ser kerapat teh ge teu aya yan rek kieu teu naon gitu rada anggang teu sawios gitu nu penting mah nu jadi masalah mah tah ieu termasuk anggota sujud ieu ramo teh gitu ramo sampean teh jeung beda ieu kana bobogaan teh mun lalaki mah rada katarik urat teh gitu ai bener mah kieu teh beda jeung nu asal-asalan sok we bedakeun urang rasakeun gitu tah ieu posisi sujud teh gitu jadi lamun aya pertanyaan nu kumaha sujud nu bener anu anggota sujud nu 7 aya kabeh hiji tarang kadua katilu kaopat kalima genep 7 aya posisina dina tempatna sadayana supaya nu nangtung dia atawa aya nu teu daekeun ye yeuna teu tepi tarangna teh itu ting sieunna teh kumaha tah eta teh makruh ieu teh teu nanaon ye kita makruh tapi teu nanaon sah kan makruh hukum gitu nah kitu teh jeung benteng sok raoskeun lah gitu raoskeun kieu jeung kitu siga asa kumaha nya makruh kieu nya sok aya tah kieu misalkan lamun bukna panjang ieu geus ya sibukna diusap ka jabut kumaha asal ngusapna we teu tilu kali tuluy-tuluyan gerak tilu kali ayeuna mun panjang langsung ge sabaraha kali gerakan eta lamun teu tilu kali tuluy-tuluy tapi nya tuluy-tuluy berarti batalna teh ku gerak na eta ya batal kudu diuntun atuh dikepang heula keur salat mah di heula dicangcang heula kalian dikaretan heula itu eta fungsi diantawis di peci teh lain ieu teuing gitu nah gitu ya ieu dina sujud teh terus ngadoa anu maksupatan anu narima terbuka nyimpen kana irung anjeun sarta naon jabhah tarang nganjang istri mah kade jang pamegat sunat dibukakeun dibeberkeun ya rada beber gitu rada beber tajang istri mah mijahan pemajikan ulah dibukakeun gitu tapi di rapatkeun ya nahan gunung wah kos apa wae non pokok deui ya artinya ulah kacekek deui maksudnya ulah di gieu gitu ulah dibukakeun siga lalaki gitu jeung urangnya ulah kalau ngajakeun sunat dibukakeun teh baru kieu atuh batur nu gigireun teh ka lain maksudnya nya saukurang kieu merenah kos bieu lah gitu maksudnya seperti nya eta dina sujud jadi anggota sujud nu 7 mesti kudu aya kabeh eta nya
Jadi disebut sujud teh ngahandapkeun anggota anu luhur, ngaluhurkeun anggota anu handap. Taya diantawis inti tina salat teh sujud. Maka sebahagian ulama bahkan nyanak tina hadis Rasul panjang diantawis rukun salat anu panjang teh hiji ruku kadua sujud. Ruku sujud eta panjang. Artinya sing loba ngadoa minimal adnal kamal tilu wangsulan tasbihna teh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu saya nama dugikeun ka 17 wangsulan. Ari keur mun parit keur sorangan ari keur berjamaah monggo jadi imam penting ngaji bab sujud sunat dililakeun sujud teh imam 17 kali balikan berdoa teukeun katanya ai keur berjamaah mah sing dengar tengah urang mah ai berjamaah mah sadarea ya kolot anu ngorang adnal kamal anu standar gitu di luar sulan pangsalina teh lamun keur salat sorangan mah sunat eta teh jang naon jang mun parit mah urang naon ngalilakeun nya lamun teh mah urang pada hafal sadarea misalkan urang unggul halus ngalilakeun aya kitu bisi aya batur nu ngamakmum ka urang gitu tawanya kolot sehingga kalah jadi teu husuk lilana aya kitu misalkan urang unggul ya halus ngalilakeun berjamaah gitu sae gitu di bejaan bahkan kada dina sujud dina salat bisi urang kabeneran maca ayat sajdah eta teh urang lamun rek maca ayat sajdah bejaan ka makmum teh ya urang ayeuna rek maca suratna di antarana ya ayat sajdah ke urang sujud tilawah saya nama dina bejaan jadi ulah naon ulah ketika urang maca ayat sajdah tur urang sujud naon tilawah lamun kira kitu ke bingung makmumna. Lalu apa? Ibadah itu apa? Gitu. Maka kudu dibejaan heula saya nama gitu ya. Udah di Arab di Mekah rutin tiap subuh Jumat teh pasti ayat sajdah wae. Padahal itu apa mah? Allahu Akbar kalah naon? Kalah ruku. Wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sujud tilawah eta lain sujud salat gitu. Anu apa maluku. Gitu. Allahu Akbar. Ngadeg deui nuluykeun deui aosan. Pan bingung ge, urang teh urang geus ruku. Eta apa ya kan? Jadi ribet. Maka jang diurang, ini di Mekah apa pasti ngarartieunana, nu ngarti mah dinantekeun urutan. Ya padahal diurang pan teu ngarti kabeh gitu. Jadi ulah gagayaan misalnya halus pan saya ngaoskeun ayat sajdah begitu. Kan? Ya urang lebih jaheula gitu. Kuring rek maca ayat sajdah ke urang sarujud sahwi gitu. Tatkala ke maca sujud gitu. Lamun dina keur salat langsung teu kudu takbir. Ngan lamun teh mah di luar salat urang keur ngaliwat keur ludo ayah si agil maca ayat sajdah ayat sajdah langsung urang sujud tilawah dengan catatan hiji kudu boga wudu ulah gagayaan ya hok keur wudu elehan yang ini sakali kali jadi kaifiah sujud tilawah sujud syukur sami gitu lamun di luar mun keur salat mah langsung eta kudu ieu deui lamun di luar salat langsung we urang aniprak ya nuju tadarus misalkan ya sadawas judu waqtarib langsung we urang posisi ieu Allahu Akbar sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu ya waslah eta doa sujud eta tilawah atau sakali langsung salam biasa salam assalamualaikum assalamualaikum eta teh agung pisan pahala sujud tilawah teh mun apa itu apa mah ngan syarat akur seperti anak salat kudu boga wudu lah gagayaan keur nyuangki di masjid kerta daru si agil ayat sajdah simpen mangkok sujud
Kade sujud itu kudu bener, kudu tutup aurat. Orang sok aneh eta nu main bola ngasupkeun jeung katingali aurat sok sujud eta naon eta. Beujing teu ting madep ka kiblat ting. Posisi sujud seperti aja itu, kudu boga wudu, madep ka kiblat, tutup aurat. Ya, urang keur naon, aurat urang lalaki baina surah wa rukbah. Berarti amun make sontok teu naon, katutupan ieu. Pan aurat lalaki mah tuur jeung naon? Bujang. Keur make sontok misalkan ngadenge sajdah boga wudu, langsung we. Allah mun keur nangtung misalkan keur di jalan madep ka kiblat, teulah ka kiblat. Allahu akbar. Langsung we sujud. Gitu. Sakali tos gitu, langsung we salam. Biasa salam gitu. Jadi ulah kata aya si ambar ngaliwat pas ieu sujud yang ketingali. Duh cenah. Jadi sujud tilawah. Tuh gak wudu tuh gak naon tuh orang jadi haram tuh sujud naon kayak gitu. Jadi haram sujud syukur sami gitu. Kaipiahna madhep ka kiblat teras gaduh wudu gitu nya. Tutup aurat gitu, aurat katutupan. Nya kumaha urang salat gitu dina raraga takdiman. Dak dina doana ge sajada wajhi lilladzi khalaqahu wasyaqqa wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa syarahu bihaulihi wa quwwatihi gitu. Eta sami sujud syukur sujud sahwi kantenan gitu. Bertalian yang sujud matak sunat dina sujud ngalilakeun jalma dina keur sujudnya gitu. Jadi naon awasanana wa qul subhana rabbiyal a'la salasan aw sab'an aw sab'a asyara. Rek 3, rek 7, rek 10, rek 17 kantun pilih eta. Nya mudah-mudahan lamun kaayaan keur berjamaah mah nya cokot we atnal kamal sabaraha 3 wangsulan. Ngan lamun keur sorangan ya halus keur salat munfarid ulah. Itu halus dina sujud jeung ruku teh sing lila. Sing karasa. Urang nempakeun naon sujud teh ye hiji di antawis makna terkandung dina sujud teh ngaraoskeun kana keakbaran Allah itu nu aya hinana diri nu karasa ku diri nu kapanggih jeung karasa teh hinana diri sehingga wani nyimpen anggota anu direken mulia disimpen di panghandap-handapna tempat ari muka teh pan wajah teh ya teh kasampurnaan manusia teh dina naon dina wajahna. Maka haram dengan banget kade. Mun gelut gitu, mun hayang gelut syar'i ulah dengan banget. Mun gelut haram dengan banget gitu. Banget teh pan simbol. Simbol naon kahirupan urang, simbol naon kahirupan manusia. Da jelema eueuh beungetan moal naon? Moal hirup gitu kan. Roksun teh kan. Matak salat teh roksul ibadah, ai salat teh mangrupakeun sirahna ibadah, kepalana ibadah. Artina teh sampurna ibadah-ibadah nu lain namun teu aya salat. Cik tu urang aya teh jelema hirup tapi eueuh sirah. Pernah mangihan teh. Mulai aja bari firma eta pen bangun film ya mau naon eta rawa teh artinya simbol eta gitu. Jadi sirah teh mangrupakeun salat teh ibadah kepalana ibadah sehingga bisa dijadikan sebuah barometer dina kahirupan salat. Itu.
salapan. Kasapuluh atumaninatu bihi. Nomor kasapuluh rukun salatnya nyata tumaninah dina sujud. Karena cek tadi nu disebut sujud teh anggota sujud geus bener-bener dina posisina. Nah, ngaran tumaninah sukunun ba'dal harakah gitu. Bi qadri subhanallah. Cicing sabada roba dina anggota anu geus naon? Anu geus nempatkeun dina anggota dina tempatna. Kalayan paling saeutik saukuran maca subhanallah. Gitu. Jadi lain sakadar naon? Cicing hungkul. Kada nu jadi rukun teh cicingna lain bacaana. Da maca doa subhana rabbiyal a'la eta mah sunat. Nu jadi rukun mah naon? Cicing, tumaninah. Ai sujud da mah kitu geus bener. Tah posisi sujud kitu teh cicing saukuran maca subhanallah. Eta teh termasuk rukun tumaninah teh. Cik kamari ngaran tumaninah teh naon? Cicing dina sabada gerak berarti naon? Cicing dina sabada itidal sabada posisi anggota naon badan geus bener-bener cicing dina tempatna. Lamun sujudnya cik tadi teh anggota nu tujuh eta teh geus bener geus cicing cek dina tempatna. Gitu. Eta cicing sakitu saukuran maca subhanallah paling saeutik subhanallah gitu. Nya sunatna mah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ulah kieu sujud Allahu akbar karege tek anta geus naon deui cenggah deui eta teh tumaninah eta ini jadi rukun teh naon tumaninah cicingna itu ai maca subhana rabbiyal sok sanajan ayeuna kitu posisina subhana rabbiyal a'la itu geus tilu balik tapi posisi sujudna can bener eta teh can tumaninah jadi disebut tumaninah teh posisi anggota geus nepati dina tempatna mun sujud posisi sujud gitu. Ya sok sanajan geus naon? Geus posisi sujud, tapi anggota sujud nu tujuh can cicing dina tempatna. Eta teh teu kaasup tumaninah gitu. Lain tumaninah eta. Gitu. Ini jadi rukun teh naon? Cicingna tumaninahna gitu. Sing warna. Coba ya kurang raoskeun kurang gitu. Tina gerakan-gerakan salat teh masyaallah luar biasa. Bahkan sebagian ahli kesehatan mah dina nalika posisi jelema keur sujud di dinya aya hiji sel dina otak anu mana eta urat nu aya dina eta otak teh teu kaaliran ku naon ku getih kecuali dina posisi naon sujud. Posisi sujud anu bener eta saraf dina otak sebahagian saraf anu dina otak teh aya geuna kadinya ngocor getih. Tak ubar stres di antara sujud. Tak urang loba kabingung loba itu ya, sing loba sujud. Secara medis aliran kana naon? Kana otak, kana saraf darah teraliri gitu. Talamun teu posisi sujud mah teu tetepi kadinya getih teh gitu. Cek ahli medis ya nyakan tenan urang mah yakin kana hal eta teu pati-pati Allah marentahkeun kana hal ieu kecuali dina hal ieu aya nilai kamanfaatana yakin maka mengapakuran kana mana salat kana gerakan-gerakan salat komut kana naon bareng kana aosan-aosan dina salat masyaallah. Itu. Jadi rukun nomor ke-10 dina salat teh naon kasalapan sujudnya ke-10 na nyaeta tumaninah dina sujud kade sujud teh sing meneran kana anggota sujud anu 7 naon we tarang kudu narima terbuka hartina terbuka teh ulah aya nu ngahalangan baik kopea atau ke sok aya sorban nu murag lamun pas kana mastaka singraikeun ulah kalah di sujudan teu sah eta. Kenapa? Sabab sorban tadina lain ditukeun jang naon jang tempat sujud kecuali lamun ti awal mula kurang diamparkeun dijadikeun sajadah gitu sorban teh teh amparkeun eta teu naon yang ini lamun keur dipake murag ieu ulah kalah ka sujudan ya gitu. Saraja ngahalangan gitu. Kayak aya kapayun. Bisa eta di sujudan bukan.
kopea ada. Maka lamun kieu langsung kurang. Ya, gitu. Lah kalang-kalang termasuk rambut maka sing tarapti sencan salat teh. Lain kalah ngahoding rek salat teh. Hiji baru baca naon doa itu nya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Oh, kaos Anas kula a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas bari jeung rapi urang. Bisi aya buuk anu ngarumbai bisi aya naon can mernah itu sing mernah ketika takbir teh geus teu aya itu tak sengaja sok dibere waktu teh jang eta lain kalah dipake ngahoding deui ngahoding sok urang ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala di sabab lamun ti awalna kitu eta teh ngaruh teh kana salatna teh ngaruh ka bawah eta teh bahkan dina wudu na anu teu bener eta teh ngaruh kana salatna ge ngaruh eta tak ti awal lamun teh mah kurang nyekonnya kana teh hasilna teh kurang nyekon gitu. Jadi kesimpulan anak sujud termasuk rukun kasalapan dina salat, tumaninah dina sujud, rukun kasapuluh dina salat, termasuk nu ngajantenkeun dalil dina hal ieu summasjud hatta tatma'inna sajidan summa rafa hatta tatma'inna jalisan summasjud. Hadis eta jelas nguninggakeun kana kasampurna naon sujud urang. Jadi dina sabada itidal sabada ruku tuluy sujud gitu dina sujud ke naon calik di antawis dua sujud ke termasuk rukun selanjutna. Tah dina sujud sae urang nyeueurkeun aosan tasbih nu tadina 3 keur sorangan masing ningkat kok keur tahajud keur ya sing dupikeun ka 17 jadikeun salat sebagai alat jang urang pikeun naon minta pitulung ka Allah taala ya sok urang jantenkeun salat gitu lain naon lain kaditu kadieu gitu hiji dawuh Allah wasta'inu jeung kudu minta tulung maraneh kabeh bisobri ku jalan sabar sabab sabar teh mangrupakeun alat jang urang pikeun nandangan naon rupaning aktivitas kahirupan. Kadua wassalah jeung ku jalan salat kan kahade ku Allah ge diingetan wa innaha lakabiratun kitu gawe teh berat lakabiratun illal khashiin kecuali jalmi-jalmi anu khusyuk kabeh anu bener gitu anu fokus gitu aya ku fokus mah insyaallah segala sesuatu gitu fokus kana naon rupaning pagawean fokus kana naon rupaning ucapan insyaallah bakal ngaruh kana naon di pidama gitu nya tiasa kadugikeun mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat aya pertanyaan ya ya alhamdulillah mudah-mudahan saya tambah yakin dongkap tina agama kahilapan kakirangan tambah yakin dongkap tina kebutuhan dari pribadi apunten anu saageng-agengna urang sami ngadua kana Maha Kawasa mudah-mudahan Allah senantiasa maparin ngaping ngajang jaring ka urang sadaya kalayan hidayah wa taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang senantiasa dipaparin ka istiqomahan kakiatan tina sanes kanten hal ihwal aktivitas hirup kahirupan urang sadaya mudah-mudahan sing langkung barokah. Mangga duakeun ku urang ieu tempat mudah-mudahan sing langkung-langkung barokah. Mulih urang di ieu tempat mudah-mudahan aya dina kasalamatan aya dina kabarokahan Allah Subhanahu wa taala.
Nas'aluka Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi kulli niyatin sholihah bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat itu ada kabiatun kira-kira melakukan bentuk tugas suhud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلي على المختارين مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا صل ربي على الذي وشيعته وصحبه بلغ طيب قد نشروا وجادوا وله في الله واجتهدوا وأجروا وله وقد نصروا